Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Jahra Syafira Febrianti di kelas 10 MPLB 3. Abdi bade nyaritakeun carita Lutung Kasarung. Dina zaman kapungkur di Tatar Pasundan aya hiji karajaan nu dipimpin ku saurang raja nu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe geulis nu namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina wanci ngadeukeutan akhir hayatna, Raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatana. Abi tos sepuh teuing waktuna abdi turun tahta, cek Raja Prabu. Lamun di sisi lain, sisi Purbararang nu mangrupakeun kakana Purbasari, manehna teu satuju adina diangkat ngagantikeun bapana. Abdi putri anu kedah bapa pilih, kuduna abdi nu ngagantikeunna, cek Purbararang naros katunanganna nu namina Indrajaya. Kusabab sirik, Purbararang teras ngagaduhan niat jore ke Purbasari. Manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kaayaan totol-totol hideung. Santos kitu Purbararang teh janten gaduh alasan kanggo kusir kakana. Jelma nu dikutuk mah sapertos maneh teu pantes jadi seorang ratu, cek Purbararang. Saterusna manehna nitah seorang patih kanggo ngaasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Saterusna manehna nitah seorang patih kanggo ngaasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung, patih teh ngarasa karunyangan ka Purbasari sarta anjeunna mangyieunkeun hiji pondok kanggo Purbasari. Anjeunna ge masih nasehat ka Purbasari. Sing tabah Tuan Putri cocobi ieu tangtos pasti dilekasan anu maha kuasa sareng putri. Hatur nuhun. Bales putri. Salila-lila di leuweung, Putri Purbasari ngagaduhan seueur rerencangan nu mangrupakeun sasatoan nu balager ka manehna. Di antarana aya sasatoan hiji. Nyaeta aya hiji monyet anu buluan hideung nu misterius, namina nyaeta Lutung Kasarung. Monyet eta teh manawi paling perhatian ka Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari, masihan kembang anu endah sarta bubuahan. Dina wanci onggal wengi di bulan purnama, Lutung Kasarung mapah ka tempat anu sepi. Terus anjeunna ngalakukeun semedi. Manehna meta hiji hal kadewata. Ieu ngabuktikeun yen Lutung Kasarung sanes makhluk biasa. Na semedi eta tancuh aya nu deukeut Lutung Kasarung barobah jadi talaga alit. Caina herang kacidaan. Caina ngandung ubar nu seungit pisan. Enjing poena Lutung Kasarung manggihan Purbasari kita ibak di talaga eta. Naon manfaat tapikeun abi, pikir Purbasari. Anjeunna nurutkeun wae. Setelah misa enggeus nyeburkeun awakna, kulitna barobah jadi bersih sarta geulis sapertos harita deui. Purbasari reuwas pisan campur ku hawa atoh. Manehna ngaca di talaga eta kulitna bisa mulus deui. Dina wartos lain di karajaan, Purbararang mutuskeun ningali kakana nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna Indrajaya. Manehna mangkat jeung tunanganna Indrajaya sareng pangawalna. Satepina di hutan, Purbararang manggihan adina si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis deui kos harita. Purbararang embung eleh, teras anjeunna ngajak Purbasari nitah ngadu panjang-panjang buuk. Saha nu paling panjang buukna, manehna nu meunang, saur Purbasari. Mimitina Purbasari alimeun.
Terus Purbararang teras-terasan ngadesek. Nah, pas ditingali Bu Purbasari teh malah nu leuwih panjang ti Purbararang. Kajen ayeuna abdi eleh. Ayeuna mah hayu urang paganteng-ganteng tunangan. Tah, ieu tunangan abdi mah saur Purbararang sabari nyamperkeun ka Indra Jaya. Purbasari mimitina gelisah lantaran kabingungan. Akhirna Purbasari narik panangan laut Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajol-ajolan kawas memenangkan Purbasari. Purbararang sering nyalakatak ngabahak-bahak. Jadi monyet eta tunangan maneh, saur Purbararang. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung teras segera semedi sakedap sarta lumangsung barobah jadi lalaki nu ganteng kacidaan, leuwih ganteng ti Indrajaya. Sadayana nu aya di dinya reuaseun ningali kajadian eta. Purbararang akhirna ngaku kaelehanana sarta menta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Manehna menta dihampurakeun segala kasalahanana ka Purbasari sarta menta supardos teu dihukum. Purbasari nu bager langsung ngahampurakeun sagala kasalahan ka kakana Purbararang. Saenggeus kejadian eta akhirna maranehna sadaya balik ka kerajaan. Purbasari akhirna jadi saorang ratu direndeng ku lalaki idamana. Lalaki eta teh nu teu saha deui nu maturan Purbasari salami di leuweung nyaeta Lutung Kasarung. Sakitu wae carita ti abdi. Hapunten bilih aya kalepatan.